ku syukurnya gitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti. Miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Nah itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tara syukur. Dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tara syukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Hayang manen
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong